Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh shahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para hujaj, para asatid, para kasepuhan, tokoh dan pemuka agama anu kusim abdi sangat dipihormat sadayana. Wabil khusus guru urang anu ti Cisoka, guru urang anu ti Bojot, doakeun ku kabehan mudah-mudahan para kiai, para ustad sing dipararanjangkeun umurna. Amin. Mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna dipasihan sehat walafiat anu sampurna, dijembarkeun milik jeung rizkina, disoleh-solehahkeun katurunanana, supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana, nungtun urang, ngabimbing urang, ngajayak urang, ngoboran urang kana jalan agama, supaya urang salamet di dunia, salamet di akhiratna. Amin ya robbal ya robbal. Kunaon urang kudu ngadoakeun supaya kiai panjang umur bah. Sabab kiai mah neangan gantina hese, bener teh bah? Heuy, lurah mah lamun eureun ngabade gantina, presiden lamun eureun geus ngantri nurek nyalon, tapi kiai lamun maot 15 tahun 20 tahun can puguh aya gantina, bener teh bang? Tingali ramo kulaya, heuy ieu jempol, ieu kiai, curug pemerintah, curug bugang orang kaya, jari manis ibu-ibu. Kunaon ibu-ibu mah jari manis? Karena biasana makekeun emas dina jari manis nya. Jadi ibu-ibu mah deuketna identikna kana emas. Makana bapak lamun pamajikan muriang panas ulah dibawa ka puskesmas, bawana ka toko emas engke ge buring has. Bener teteh? Alah kahayangna teteh mah. Talamun ieu cingir. Heuy, ngopi teh ya. Tah lamun ieu cingir ngaranna pamuda. Tapi ieu sagede cingir ulah dilalaorakeun ka, jabuktina aya korong dina irung cingir nu turun. Ceuli ateul cingir nu turun. Komo lamun geus dikieukeun laku budak pamuda, bahaya urang urusanana. Mah ieu pamuda. Lamun ieu jempol kiai, lamun curug pemerintah, lamun jari tengah curug bugang orang kaya, lamun ieu ibu-ibu jari manis, lamun ieu cingir pamuda. Ayeuna perhatikeun, lamun ieu ramon nyakal aqua, heuy, ieu mah di dieu opatan ka, di dieu mangan hiji. Dicoplokan pemerintah, aqua masih bisa dicekal.
Dicoplokan orang kaya, aqua masih bisa dicekel. Dicoplokan ibu-ibu masih bisa dicekel ngan rada berat. Tapi di belah dieu mangan hiji kiai, lamun ieu jempol dicoplokan ka, ieu aqua bakal ragang. Paham tuh maksudna? Jadi minangkana kiai di hiji lembur teh abuna pidin, bapak urang dina urusan agama. Lamun teu aya kiai di hiji kampung bahaya. Nyieun masjid mah gampang, nyieun musolah mah gampang, ngajan urunan 3 tahun karak dijieun ge nya. Nu hese mah ngeusianana, bener teu bah? Komo lamun eueuh nu ngimamanana. Makana ka urang ka DPR pikiran calon generasi imam musola. Bisi imam ngan aya 2, lain kuna naon bisi halangan doang. Nu hiji muriang mencret, nu hiji gerjarah ka Jawa. RT bingung, geus ada geus nambah beduk cek RT. Waduh imam nasaha ieu? Cek RW dia bete kagol, dia bewe aing mah teu masantren. Dia bete, dia bewe. Atuh budak leutik diburi ngawi, ayo maju, jangan malu-malu. Atuh RT digotong ka hareup jojoakan batu disangkarek diperkosa ieu. Datang ka hareup alhamdulillah RT nangtung sugan tarek ngimaman kalah pengumuman doang. Cek RT teh para dulur, para hadirin, kulantaran imam urang eueuh hiji-hiji acan geus ieu mah salat magrib poe ieu libur bae. Pan ngaco eta gara-gara eueuh kiai. Doakeun para kiai mudah-mudahan panjang umur, amin ya robbal. Aparatur pemerintah pejabat anu ku abdi sangat dipihormat, sohibil bait bersana Ka Haji Juhrawi beserta putra anu ngayakeun walimatul hamal, ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda, pamudi, santriwan, santriwati, jamaah pangaosan sadayana anu parantos hempak berbayak sadina ieu tempat anu insyaallah mulia munggu Allah taala. Mudah-mudahan lengkahna urang, keupatna leungeun urang jadi kiparat dosa-dosa urang. Amin. Amin. Kumpulna urang ayeuna mudah-mudahan diturunan rahmat ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngan hampura Bapak, kula pernah manggih dina kitab. Kula pernah manggih dina kitab aya lapad kieu lah. Inna rahmatallahi la tanzilu fi qaumin fihim qati'ur rahmi. Rahmat Allah moal turun dina hiji kaum lamun dina eta kaum aya jalema anu keur papaseaan, anu keur selisih paham. Khawatir kamaritas colokan bisi keur papaseaan, geussan papaseaan anak bisi Allah teu nurunkeun rahmat. Naudzubillahi min. Anu kamari selisih paham beresan selisih pahamna bisi Allah henteu nurunkeun rahmat. Anu geus mah geus bae, anu meunang ulah gede hulu, anu eleh ulah gugurutu. Karena di alam dunia mah ngan saukur pa aku nu ieu nu itu boga Allah anu maha satu. Sanajan jaro nu ieu nu itu ari teteh jeung bapa teu usaha mah tetep bae hirupna doang kitu. Jalan ge loba keneh nu masih batu, boro-boro mikiran meuli sapatu, uyuhan sakitu ge masih bisa keneh nyatu, bari jeung awak cageran henteu nyeri huntu, sakitu beres urusanana. Terus daya kesel can lan ieu pangajian pangrasa kula pamainna pamain lama bae. Ka Haji Sukma, ka Haji Aziz kula aduh pamain lama. Tapi maaf tanya, lamun ngaji ulah sok nempo saha nu ngajina, lamun pangajian ulah sok nempo saha nu ngajarna. Tujuan urang mah ngaji teh hayang meunang rahmat, hayang dihampura dos. Ya, nadomna jalma leung pangaji
dina jangjang malah calangap atuh kalah jalma lempang ngaji dina jangjang malah calangap teh jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku lulus amat ulangi jalma lempang ngaji dina jangjang jalma balik haji diiringku. Jadi urang marek berangkat ngaji teh hakikat nama nincak malak jangjang malaikat Jibril. Alhamdulillah lamun Bapak osok nempo TV dina TV aya sidang paripurna di gedung MPR DPR, karpet merah dibentangkan di tengah-tengah, kemudian presiden dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan lewat karena karpet merah, saking muliana presiden. Bener tebah? Tetapi ternyata muliaan keneh urang dibanding presiden. Lain karpet merah nu dibentangkeun urang mah, tapi malaikat Jibril meberkeun jangjangna saking hayang katincak ku jalema anu rek berangkat ngaji. Hebat apa henteu? Istimewa apa henteu? Laju kabita apa henteu? Alah kabitana doang. Diajak ngaji mah hese bae. Kakak ayo ngaji, jajong bae teh heula engke nuturkeun tapi eueuh bae ka mana gua nuturkeun eta. Dileg-leg kelong meureun. Bu. Heuy. Lamun musala geus beres, majelis geus beres, wayahna di dieu ngayakeun pangajian. Insya di dia aya pengajian. Aju lobana lamun ngaji lobaan doang kieu kitu. Jangan ada dusta di antara kita. Paling ngaji si eta jeung si eta. Asal ngajina kan nu panghulaan di udag eta naon tembok jeung kipas angin. Datang ke pengajian atuh cek nu hijina teh aing mah dada ungap bae. Cek nu hijina aing main cok. Cek nu hijina aing mah ieu raratil bae. Eta pengajian doang puskesmas bae laju nama. Jalma lempang ngaji dina jangjang malah jalma balik haji diiringku. Ya, lamun di kadeper cenah geh mah aya nu kakarak balik haji, balik umroh. Urang teh kan sok noong ka imahna nya. Bener teu Bu? Eta noong teh tujuanna lain hayang dibere cai jam-jam. Lain hayang dibere korma, lain hayang dibere tasbih, jaku lagi nyawa tasbih mah tilok dipake, digantungkeun doang. Ya bukti nama lo banyak ke HP daripada ke tasbihnya. Bener teh Bah? Iya leungeun lo banyak ke tasbih, lo banyak ke HP. Lo banyak ke Quran apa lo banyak ke HP? Foto anak-anak KBG lo banyak ke HP. Kok itu mah tuh ibu-ibu tuh tukang nyinan status beunggal poe. 5 kali nyin status. Heuy dengekeun lamun hewa kata tangga ulah sok dijieun status mending keneh sampuran ka imahna cakar beungeutna. Jalma lempang ngaji dina jangjang, jalma balik haji diiringku. Jadi tujuan urang silaturahmi nu ka jalma nu kakarak pulang haji pulang umroh teu aya lain hayang meunang berkah sholawat ti para malaikat. Sholawat ti para malaikat bimakna istighfar hayang dipanghampurakeun dos. Hayang dipanghampurakeun dos karena urang mah rumasa jalma loba dos. Al insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Jalma mah aya salah jeung poho, moal bener bae, moal salah bae. Bener teh Bah? Lamun salah bae setan, lamun bener bae malaikat.
urang mah posisinya di tengah-tengah antara malaikat jeung setan, kadang salah kadang poho kadang bener. Lamun keur bener eta meureun keur katempelan malaikat, lamun keur salah lolobana katempelan setan. Terus rarasa ku awak kabehan ieu lolobana katempelan malaikat apa katempelan setan? Ya jujur ngaku eta. Makana berangkatnya ngaji ulangi, ulangi jalma lumpang ngaji dina jangjang, jalma balik haji diiringku, ibu-ibu malam Jumat henteu nawaran salaki. Nah, beunang teh Mbah yo. Dasar kahayangna ieu sok ditawaran cilok yo. Oh, cilok cenah ge. Eta sampai subuh dilaknat ku ngalah. Kadengen teh. Heuy, kadengen teh. Ieu wajah-wajah cilok ditawaran ieu. Tuh ditawaran ieu. Sok nawaran cilok ka salaki. Pekana sakali teteh mah padahal salaki geus ngagantungkeun kokolor dina paku. Masih ditanya keneh bae, ari kitu kakak dia rek ka mana? Mun aing mah ka sawah sakalian lah puting-puting. Lamun teteh dalam keadaan suci ditoel ku salaki wajib malik bari ngomong kuserahkan segalanya untukmu kitu. Alah jomblo mah cicing nyahonaon dia mah. Ieu mah salaki geus mere kode ceuk salaki pesawat siap mendarat. Atuh tembal ku pamajikan landasan siap menerima kitu. Osok tilok eta kitu. Lamun teteh dalam keadaan suci ditoel ku salaki kalah mamarahan. Naon tual-tual bae cara rape. Eta dilaknat ku malaikat sampai subuh. Naudzubillahi min. Jupan salakina galaunya boga kahayang teka turutkeun kaluar be ngopi ngabulak-bulak ngarokok moal karasa meunah ka. Najan beak setengah bungkus ge otakna geus teu bener pan. Keur ngabulak-bulak ngarokok di hareup imah aya tatangga lewat nanya ka manehna, "Kakak keur naon?" Kuat langsung beemosi. Katempona keur naon aing ku dia? Jam 1:30 meureun keselnya keluar manehna lah aing daripada kesel mun keneh ka pos ronda milu gapleh jeung pamuda. Atuh gaplehna mah teu duitan ka ngan beungeutna doang dicemongan teh. Atuh bulantaran otakna geus teu fokus, atuh gaplehna elehan bae. Atuh beungeut haradidung. Begitu balik ka imah jam 2 pamajikan ngagadaba. Kakak eta beungeut kunaon ku hidung? Gara-gara dia ieu lah. Bu, tawaran salakina ngaji mah teu kudu luluhurannya, nu kitu-kitu ge heula anan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus ya terus. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, ayeuna urang cacahan sesuai judul acara nyaeta walimatul hamal. Tapi samemehna doakeun heula mudah-mudahan ieu ibu anu ngandung mudah-mudahan dipasihan sehat wal afiat. Dikuatkeun anu ngandung, dikuatkeun anu dikandungna, amin. Disehatkeun anu ngandung tur disehatkeun anu dikandungna. Engke waktuna lahiran lamun lalaki anu dilahirkeun anak mudah-mudahan dijadikeun putra anu saleh, amin. Lamun awewe anu dilahirkeun anak mudah-mudahan dijadikeun putri anu salehah. Bi barakati umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruslah beres doa bagi berkat baliklah. Terus saya lamun urang hayang boga anak anu soleh ini langsung ngaji. Iya moal kudu make dalil, lah kuyang kana hulu geus ieu bae mah.
lamun hayang boga anak anu soleh hiji parabna anu hade. Euy, parabna anu ulah di paraban menang maling, ulah di paraban menang main, ulah di paraban menang nipu eta anak lamun hayang boga anak sol. Kadang-kadang anak mah eta bah kumaha parabna ye. Lamun anak di paraban menang tani engke anakna rada gede saeutik parariter tanina. Lamun anak di paraban menang dagang rada gede be saeutik kuy COD-an bae. Kebel-kebel mah COD-an rangda tah budak. Lamun di paraban menang berkat ya kula ya ka haji ya ku bapa kolot baheula sok di paraban berkat bae. Alhamdulillah kiwarina ge neangan berkat bae dongna di dieu ge bakal menang dongna ya. Jadi hati-hati para anak jangan disepelekan. Urang banting tulang kasab neang nafkah yang penting halal sanajan hina cek pandangan manusia eta akan lebih bermartabat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi nu hade parabna ulah di paraban menang jud, ulah di paraban menang mal, ulah di paraban menang main, ulah di paraban menang masang tog. Kiwari togel aya keneu aya online kamari di pamarayan anu digerebeg teh togel kapan singkatan kak tokna eta tolol gelna